Tutorial media pengajaran ngagunakeun Crossword Labs. Di dieu simkuring sapara kanca baris mendarkeun ngeunaan kumaha carana ngagunakeun aplikasi Crossword Labs pikeun media pengajaran. Lengkah anu kahiji nyaeta teangan kecap Crossword Labs dina aplikasi Google. Sabada kitu urang ubah heula kana situs desktop supados layarna lega. Tuluy urang langsung asup wae kana aplikasi Crossword Labs. Sabada tampilanna sapertos kitu dina kolom kahiji crossword puzzle title, urang tiasa masihan judul kanu naon tetes anu bade ku urang dipidamel. Contohna di dieu simkuring sapara kanca baris masihan contoh judul karya sastra jeung pangarangna. Tah dina kolom kadua anu handapeun judul nyaeta kolom pikeun jawaban jeung soalna. Nah urang tiasa ninggal heula contohna. Nah tuluy urang hapus wae contohna. Sangkan urang tiasa ngadamel jawaban jeung soalna. Di dieu aya katangtuanana nyaeta urang ngetik heula kecap jawaban spasi tuluy kecap soal. Jeung oge kanggo jawabanna ulah leuwih tina hiji kecap. Sabab TTS mah jawabanna mung saukur sakecap, pami leuwih ti 2 kecap eta ulah ngangge spasi. Misalna di dieu simkuring sapara kanca baris masihan contoh soal jeung jawabanna. Nah sabada urang tos nyieun soal sareng jawabanna, urang tiasa masihan password kanu TTS anu tos ku urang dipidamel. Di dieu oge urang tiasa milihan pola atawa bentuk kanggo TTS nu tos ku urang dipidamel. Pami tos rengse langsung wae save and finish. Tah pami tos kieu artina TTS teh tos rengse. Nanging pami masih keneh aya kasalahan eta tiasa diedit. Nah pami tos rengse urang tiasa nge-save eta soalna. Pencet kana download. Tas langsung tiasa dibuka dina aplikasi WFS Office. Salian urang tiasa ngadownload soalna, urang oge tiasa ngadownload kanggo jawabanna. Nah kanggo ngadownload jawabanna urang tinggal ubah wae kana answer key. Tuluy langsung wae di download. Sabada kitu urang oge tiasa ninggal deui dina aplikasi WFS Office. Nah sakitu pedaran di kelompok genep kelas 4A. Hatur nuhun.